Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awjabana silatul arham wa nahana an qatil arham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Sayyidil anam wala alihi wasabihi masobi dulam amma ba'du fa inna sanal kalam kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sarul umuri muhdatsatuha wa khairul umuri awsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Faqad qala Allah taala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa tasimu bihablillahi wala tafarraqu jami'al ayat wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aksiru minat ta'arufi fa inna likulli wahidin safatun yaumal qiyamah wa qala yadon anna hudura majlis dzikri khairun min alfi rokaatin wa min iadati alfi maridin wa min suhudi alfi jinajatin. Allahumma rinal haqqa haqqa warjukna tiba'ah warnal batila warjukna tinabah. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin wal qudusul baisul muqtadir rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadratul mukarramin wa muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para santri wa santriat, wabil khusus kersana pembagi waktu pembacara, wabil khusus atau para ajengan-ajengan anu haladin sanul kusimut disebut nami hiji-hijina pamugi tengirang kana kehormatan masing-masingna. Urang ngadua ya Allah, mudah-mudahan para ulama, para kiai, para santri dinongkon ngajankeun amar ma'ruf nahi munkar masing lancarkeun ku Allah Subhanahu wa taala, ditambih-tambih kabarokahan kamangfaatan ilmuna, digampilkeun milik rezekina, ditebikeun balahina. Oke upami aranjos tunduk karena waktu maut namina mudah ya Allah maut bil salatimah yakni nyanak iman Islam anu sampurna amin ya robbal alamin. Punten palawargi kusim doa diutamakan para wambar kiai naon margina sok emut katerangan Imam Ghazali dina kitab Ihya nyebatkeun anna Allah taala la yantil intibal bidihabi ulama. Allah subhanahu wa taala moangetkeun ilmu sekaligus di alam dunia, tapi leungitna sok mautna para ulama, para kiai. Kulama dahaba di mana ulama maut jelas dahaba ambil kacanak ilmu nu ngacik di masing-masing. Sedengkeun bapak calon kiai mah hese beda jeung calon penjabatnya. Tah diundingakeun dia namanya calon penjabat di Kecamatan Surade, pencoblosan kepala desa Jagamukti. Etah nu nyalon kawitna salapan ngan terbatas pan 5 di desa Mekarsari pecahan Cikangkung 5 eta Pak jarang tuh coba lamun kiai maot Kang Haji Jalal Ciranca nembe tilu dinten pupus Bapak nu janten penatar di Banu Ahyan. Masya Allah nu ngalayatna seueur ngan keur penggantosna teu aya eta teh Kang Haji Hamdun coba sesepuh kiai di Surade pupus sugan cara penjabat sing torojo tak eta sing kuring diutamakeun doa keur sedengkeun Allah subhanahu wa taala Bapak rek ngancurkeun alam dunya ibarat urang rek ngaruak bumi. Mun urang rek ngaruak bumi 2 dinten 3 dinten barang anu dianggap antik pan urang sok dititipi ka bumi batur digotongan keun wae ari corang kabutut ayakan rabek mah teu dirawatan dekat tinggal we. Tah nu dianggap antik monggo Allah alias para ulama, para kiai. Sedangkan ayeuna nuntut ulama ke dicanakan bahwa gentosna teu aya, bahkan
di hiji lembur bapak kuat aya jama nu teh masanten saurang-urang acan. Sim kuring pernah ngaos di KRT-an Kalurahan 13. Tah, Kalurahan RT 13, mana Hotel Yasa Koramil teh KRT-an 13 bapak eta. Pas ngaos di Masjid Jame, Koramil aya, Polsek aya, da RT-na. Sim kuring naros sabara urang lembur ieu anu masantren. Sing laliuk eta Pak. Tanya deh aya teu nu masantren. Kosong teh hiji jajan salbar eta teh. Naros anu sakola sabaraha bulan nu sakola teu kaetang nu sakola mah. Sadegeun bapak lamun di hiji lembur teh nu masantren saurang wacan panuhur fardu kifayah 2 raka salmur eta. Yakin mun hiji lembur teh nu masantren daek iseu pamgat 2 raka salmur eta. Aya nu masantren saurang ngagur dosa salembur. Tak wajar mana nu masantren di lembur didukung ku sareda ngagurkeun dosa sarerea. Nah, eta tak alhamdulillah ti dieu masih kena seueur bapak anu masantren bahkan alumni Bantar Panjang kalau sanawiyah nu katugu jikana aya 5an geunepan paena malah ngiring sapalih ka dieu. Tadi sim kuring ngaos heula hiji dak anu ti Lebak akang rek Lebak ngaos tinggal hiji bisi bade ngiring mah ngan syarat ke lohor kudu kacana ku deui tak aya nu ngiring opatan bapak tah teh dieu teh masih kena seueur teh dieu tah teu ngiring sapalih. Tah ampunten mudah-mudahan doa anu nembe mesti makom ijabah Allah Subhanahu wa taala. Satarata saya mengadukan ke para pemuda, para pembudi, para tokoh masyarakat, para ibu, wabil khusus kersana ka Kang Haji Muksin anu sibling nembe tepang bari sadaya. Tapi ari amplok mah tiap puasa sok dongkap. Mah yakin sibling tadus pini mah tos 2 puasa aya nu ngateur ti mana ieu? Cenah ti Haji Muksin Bantar Panjang sibling tacan amplok sang jawab ayeuna tepang tah. Yakin sok aya wae ka itu tiap puasa Pak. Tah ieu sagi donatur urang doakeun kurang mudah-mudahan ajeuna dipas sehat badan sehat teh terus acisa sing beuki seueur Pak. Sanajan dikorbankeun. Oke sanu hadir. Ya Allah, mun hadir ayeuna mudah-mudahan ku simpul dibaca ke dina khutbah tadi anna huduro majlis dikri. Sajalma rek isrek pamegat rek rakyat rek penjabat anu hadir kana tempat pangaosan. Rek pangaosan model kieu anu barang mewah ya Bapak. Jarang saharian nu model kieu sanaos dijelaskeun ku panaib nome ieu teh teu hadir. Cacakan teu hadirna sakieu komo nu hadirna benernya. Tah sakali hadir kana pangajian ibu rek bapak ceuk Nabi dibandingkeun jeung ngadeduk salat sunat 1000 rakaat masih kena gede nilai hadir karena pengajian ganjaran. Coba ibu lamun ibu teu hadir ka dieu dinten ieu rek salat teh di bumi kenging 1000 rakaat kenging moal ibu nya bari moal sanajan kenging ge tetep masih ageng hadir ganjaran karena pengajian sekali tuh ibu untung ya dibandingkeun deui urang ngalongok 1000 anu gering bapak aya nu gering kenging 1000 ngalongok tetep masih kena gede hadir sekali karena pengajian. Coba orang nupak nu sepuh lamun dicatatkeun aya 1000 orang anu longok anu gering teh aya moal mangkaning eta dilongok teh badena banget atoh bapak. Sim kuring ngalongok ka Jampang kepala sekolah SD hiji Cipeuneuy eta katil jigrahna pas dilongok geus di Jampang uih bari sehat tapi kana latahkeun ka tatanggana cing pangneangkeun Kang Haji titunggu hayang dilongok deui cenah geus cager sugan teh naon sim ngalongok sampun bojo baru aing ngaluk ujug-ujug nyampak bon Kang Haji abda kubang bae dilongok ka Jampang tah ieu bon semen 100 sak di Jang Yogi Canak yakin eta ku banget bunga sing nuju ngabangun masjid sing kuring 2 lantai itu bapak alhamdulillah sampai ayeuna semen tos 1500 sak can meser bapak nembe meser 20 sak kamari dongkap Haji Dayat di Ciawet Jame Beunghar bapak alhamdulillah Kang Haji nu paling bingung rek meuli granit yeuh 200 juta lebihan nu handap hungkul eta carita langsung nyantok Kang hayang kumaha rupana cek teh da pamere nu kumaha nu abu sungu bodas baru keuleutna dongkap bapak granit sareng semen 300 sak masihan anjeunna. Alhamdulillah tah nu beunghar nyampak sadar tak mudah-mudahan tuh
urang hadir karena pengajian dibandingkan ngalongok 1000 anu gering masih kena gede sakali hadir karena pengajian dibanding gering ngalayat 1000 maot masih gede-gede ganjaran hadir sakali karena pengajian. Mangkaning bapak lamun ngalayat ibu tara jajab ka kuburan seseuranya urang ngalayat sok jajab ka kuburan tara ibu lamun teu jajab ka kuburan dina kitab Riyadus Shalihin suiba bikirotin menang ganjaran teh kakara sakirot jajab ka kuburan rek baraya rek deungeun suiba bikirot bakal menang 2 kirot sabaraha sakirot teh ageungna dina kitab Riyadus Shalihin ditaripan al-kirot misla Jabalil Uhud sakirot teh lamun diduda ageungna samisan gunung Uhud. Coba lamun ngalayat tapi kanyolakeun teh jawaban kakara samisan gunung jajab ka kuburan bapak jaga teh menang 2 doblan gunung Uhud. Ari gunung Uhud sami kumaha jeung di mana ayana deui. Aduh teu apal ngajami jika nanya. Gunung Uhud teh bapak ayana teh di timur di kota Madinah. Gunungna teh ageung tapi sejarah panjang eta keneh deui eta sejarah panjang. Tah insyaallah doana bapak simkuring samingon deui bade ningali gunung Uhud sampun bojo angkat ka 4 kali ka 5 kalieuna simkuring tiap tahun angkat umroh tahun kamari silih mulut kaping hiji ayeuna mah ahad payun kaping 15 mulut simkuring insyaallah bade angkat deui bahkan kamari sabaraha kali turna ka Thaif simkuring tos sabaraha kali ka Thaif tah ayeuna mah ti PT turna teh ka Mesir bapak. Insyaallah simkuring 12 dinten genep dinten di Mekah genep dinten di Madinah ka Mesir sadinten upay janten hoyong jarah kamu wisata doana we mudah-mudahan sing aya dina kajian aya ridho Allah Subhanahu wa taala dinten Minggu saminggu deui simkuring malam Minggu acara di Tegabuleut nikahkeun santri teras uih di Tegabuleut panginten tah jam 3 mangkat ka Cibolang jam 8 ti Cibolang mangkat ke Jakarta pada maghrib jam 7 simkuring beren kana kapal deui ngapung Bapak sampun bojo tos sabaraha uwihan yakin geus waktos mah rezeki aya wae geuning Bapak eta oge saterasna ti payun urang sami-sami manjatkeun puji sareng ngucapkeun alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah dina danget urang dipa sehat badan sehat hate anu Sayyidun Naim dina kitab Tanbih Gofilin kanikmatan nu jadi raja kedua rupa hiji di dunia sehat badan kedua di akhirat maot kacanak iman Islam eta disebut Sayyidun Naim gustina nikmat di dunia sehat badan dan sehat mah bapak sanajan sagaloba teu nikmatnya Haji Dadun toko emas merpati bapak rezekina seueur bahkan BNI Surade teh nu anjeunna dikontrakeun kamari nampa duit kontrakan 700 juta pas hoyong umroh sang simkuring tibeh ditu pati dongkapan teh setruk anjeunna kumaha ceuk haji masa istina Kang Haji boro mikir naon-naon anu mah hayang cager nya tuh duit loba mobilna 5 balatak tapi teh jagerna teu nikmat tah urang ayeuna sehat badan alhamdulillah biasa hadir kana pangaosan komo enak sasi muludan sakalijeng sariahan mudah ku hadirna tiasa rahmat Allah ridho Allah Subhanahu wa taala shalawat sinareng salam muga dilimpahkeun ka junjungan alam wasta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge ka para keluargina ka sahabatna ka para tabiin tabiat puk ka urang sadayana mudah ya Allah urang tiasa kakele kasangkeh karauka panggeusapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiamat palawargi kaum muslimin muslimat sateuacan simkuring ngisi karena acara pengawasan nyata anu tadi kata si Pak Naib anu judulna ilmu nupang helana leungit di alam dunya simkuring selaku manusia terlepas nyutkeun hapunten sakalapatan ageng alit dohir batin ti dunya di akhirat oge sawangsulna apa aya kalau petarisu insyaallah simsa diapilkeun ka para sadaya oge dibacakeun dina khutbah tadi dawuh Nabi aksiru minat ta'arufi fainali kulwedin sabatun yaumul kiamah tah kagas ku eta ceuk Nabi anjeun kudu loba saling kenal mengenal
sebab tiap-tiap anu kenal mah pada saat engke di proyek mah kurang bakal bisa silih sapaatan. Perlu simkuring memang seueur di dieu alumni tugu ajengan-ajengan malah alhamdulillah katingali cararah baleunghar Pak. Bege ngobrol jeung anu nyanak mobil tak keluar aliyah di Cikonang abda ditugu anya timu usahakeun rumah tangga sabisa-bisa kepada alumni tugu. Naon sababna? Di tiap daerah Bapak hampir-hampir nu alumni udah jadi balaleunghar cararah malah disarada. Simkuring memang di desa rame mungkin ibu can pati kenal sadeana. Yakin simkuring asli orang kampung Tugu nami pamasian tipun aki teh kampung aki ajengan Hasib bahkan tidak kasok wanta saurna ramana yang balim iri ramana kiswa eta santri aki waki hafid di Ranca Gede di aki kapungkur malah tah meretua Kang Haji Munawar di aki kapungkur tah nami simkuring teh pamasian teh aki lamun ceuk santi marem alam tah naon Pak ngaran teh tilu Asma Karim alam kunyah alam lakob. Asma Karim asli ngarti bubudak saurpun bapak anu masihan nami teh aki masihan nami kasim kuring teh ngaran Barhoya ti aki teh taksim ka Mekah tos 4 kali teu diganti Bapak ayeuna kali 5 kali badang kate emutnya ngaran ti aki teh ajengan ngan sok pada nyebat sim kuring ngarandian tah aroi we padahal ti aki mah Barhoya nah sim kuring teh ngaran asli aki putrana 5 Bapak teu aya nu janten sabab arep ngaji da ceuk Nabi al ilmu laisa binasa bal bil kasab yakin lain turunan tapi ku sabdi kasab ku masing-masing putra 5 teh termasuk bapak pangageungna teu janten pun aki pupus terakhir waki hafid Ranca Gede waki hafid teh tos terakhir santri aki tah pupus aki pasanten bubar di Tugu teh bubar kobong ge teu aya teraskeun kupun lanceuk tah ramana Jang Ahmad Sidik eta teh lanceuk pangageungna istrina pas santri rame deui ti dieu tah termasuk santri asli Kang Ahmad Sawi Mang Haji Bidi baheula mah beben keur di Tugu Kang Haji Palah tah seueur ti dieu simkuring keur di kobong pun lanceuk pupus pasanten teh bubar di kobong ge teu aya Bapak tah simkuring mukim tahun 80 santri 30 pertama Temang Haji Adin Pasir Karang alui pertama tatina 30 nu muka pasanten 16 urang Bapak alhamdulillah ayeuna barokah pasanten jeung balaleungar tah 3 tahun berang bae santri ratusan sampai ka ayeuna alhamdulillah santri masih kene tercatat ratusan ke bari teh nu sakola khusus nu masanten simkuring uah-uih ka Mekah teh nu disuhunkeun Bapak simkuring mah selama di Mekah nyuhunkeun muga Gusti hayang maot sajero muruk eta simkuring ngan barokah santri alhamdulillah Bapak simkuring kaitu kade teu gaduh sametan mobil sadeana kapeser balah gaduh 3 tah dus minimat teu gaduh sametan murang kali sadeana tos diangkatkeun ka Mekah kantun hiji deui minantu anu tiis puta manguloh tah eta 2 tahun deui berangkat insyaallah begitu tos nikah saminggu kapungkur ku si ditaros maneh hayang teu ka Mekah ngahuleng budak teh apa ai hayang urang daftar teu hayang mah bios cenah bade tak kabur saminggu tos nikah langsung didaftarkeun tah alhamdulillah ayeuna jigana 2 tahun deui kari eta minantu nu ageng atos tah sadayana murang kali atos termasuk kantun simkuring en mah ku barokah ngamalkeun yakin rezeki ti Allah termasuk tah ti Pak Haji Muksin rezeki tepi kasih kuring alhamdulillah Pak harus mudah-mudahan sing barokah eta ti dieu yakin eta ku barokah ilmu tah ieu tah simkuring yakin nami nu tadi ti aki pamasian nyata ceuk santi ma Asma Karim nah simkuring nyata tipun aki teh Barhoya gaduh murang kali simkuring 2 incu mah genep pameget sadayana Pak jadi can aya istri incu teh tah eta tah anu linggih nyata asli di Tugu malah kamari Pak Haji Japar toko Diamond Surade manggil kasih Bapak ai manggil meureun ai nami tos kenal amprok dacan pas ngobrol Pak Haji Pak Haji di mana asli abdi mah ti Tugu
tah incu akiran sasim aya naon deh pilih peryogi kitab naon nu can gaduh bere catatan tilu kitab narageung tah sarah mesti pada tos gaduh teras tah kitab 10 jutaan Bapak eta saminggu torojo mobil bawa kitab di Bandung meser cenah langsung 10 jutaan meser eta Bapak nuju di Kobong sing hayang kitab usah terlaksana aya nama kitab naon di simkuring aya teu kantos meser kok jual jalan balengar hayang pangmeserkeun bahkan beh ditu teu gaduh kitab majmu ngobrol pan 25 jilid 4 juta ngobrol jeung jami usaha aduh can boga kitab majmu 2 poe torojo nganterkeun naon ieu apaan Kang Haji ka kitab majmu tah abdi pangmeserkeun alhamdulillah Bapak eta tah mudah-mudahan ku sabtos kenal nami asli mudah jaga di poe kiamah tiasa silih sapaatan amin ya rabbal alamin. Palawargi kauntungan orang tadi hadir kawangannya Ibu hek tuluykeun Ibu ayeuna memang keur teh pada melanya Ibu euna mah keur halodo nah ka sawah daya tapi engke di mah usum sibuk Ibu ulah eleh ku kasibukan naon sababna Ibu lamun nekat selama cager aya umur arek hadir kana pengajian hiji waktu orang gering atau nuju angkat-angkatan aduh panaim kayak sakedap deh keur kauntungan tah Bapak urang nekat ngaran cager hadir pengajian karikir gering atanya Pak tapi kajo kata dina Riyadus Shalihin tuh kita panaim aya karikir panaim dia ke Riyadus Shalihin Bapak idza maridol abdu aw saparo kata Allah makana yamul pisau mukib untung di mana teu damang hiji jalma tanuju angkat-angkatan kan urang teu hadir kana pengajian sedangkan tadi mun hadir ganjaran seu tetap Allah tuliskan si anu bin anu teu hadir tuliskan ganjaran ngajina kitu di barjamaah Bapak sok barjamaah 27 urang kari gering emut Kang Haji Munawar teu damang sim kuring ngalongok ka dieu nuju salat lohor bari nangkarak ngebengan murang kalin salah meta tak kusim kuring eta diriungkeun bari salat lain yang emin yang adut yang ai marapan kungsi ngaji teh ditugu kunan metakeun kolot salat menang kieu apaan Bapak salat gergering nang karak teh kuduna madep kiblat teh dampal sampean sareng pameunteun jadi lamun ulah ganjal anggal hiji sebat salat mah kudu anggalna aya 5 4 pameunteun wayahna teu geunah keur sebat salat lamun diganjal hiji meureun pameunteun teh ka langit tah Kang Haji Munawar tak kusim kuring diriukeun barangkali harita da ngalongok ka dieu tah Bapak salat bari nang karak kitu tadina keur cager sok berjamaah dia kita Riyadus Shalihin jelas keterangan idza maridul abdu aw saparo kata Allah makana yaum bisaywa kimi di mana teu damang hijama kuat salat nage di bumi bari nang karak ceuk Allah tuliskeun Kang Haji Munawar teh ganjaran salat 27 sanajan salat di imah da tadina keur cager aktif berjamaah kumaha tadina culucus Bapak kumaha culucus teh keur cager edu kuat salat di masa kapeung kerjaga redengor ayah pengajian kuat cicing nemu sinetron ayo bro teh gering lapur main naon-naon eta mah gitu poos eta mah tuh tak eta aktifna mangga Bapak ayeuna urang kana judul anu eusina nyaeta ngawas rohbiah eusina paroid ieu teh pangpayun bae leungit ilmu teh amdunya bahkan panaib aya terjadi anyar keneh Bapak kieu tah leungit ilmu paroid teh ya teh kiai malah nu kaumanana aya lalaki pada duda jeung janda kawin eta awena boga sawah 3 kotak boga imah bro kawin teu lami maot istrina ceuk budakna teh 3 Bapak jeung we uih Bapak da teh nya bios melasana ku abdi we ai ceuk kieu teh ngaheukeun heuh mangkeun aya da amang teu beurang bawa jeung wae uih we kana melasana ku anak naudzubillah Bapak sedengkeun dina surat An-Nisa ayat 11 apa naib surat An-Nisa ayat 11 cek Allah surat 11 palakum nisfu ma tarokna ajwajukum ilam yakun lahun awalad walakumur rubu mimma tarokna mimba diwasiati yusina biadai pikeun anjeun lalaki di tinggal maut ku pamajikan sapar saat tengah harta bana pamajikan lamun awe teu boga anak palakumur rubu pikeun anjeun lalaki 1/4 lamun etah awe boga anak kari-kari da teu beurang bawa kena uih we coba
naudzubillah eta hak salaki 25 juta ada 100 juta meureun eta tanah dicana ku anak hakna dolim bakal dikangkelun 7 lapis bumi jaga di akhirat. Dina hadis kutubi mandolama koida sidrin minal adi tuqallah sabi adinya jana hak batur sajengkal tina tanah jaga bakal dikangkelun 7 lapis bumi di poe kiamat. Ya eta Bapak lamun urang gaduh rezeki teu bener ngatur di dunia capek di akhirat jadi bang balung ka urang. Tak justru diayakeun paroe teh supaya beres engkena di dunia beres di akhirat beres Bapak. Mangga urang perkenalan heula jeung ilmu paroid Bapak dan tadi teh mun urang wauh jeung paroid insyaallah jaga be ilmu bakal nyapatan ka urang. Naon deui ngaran ilmu paroid teh anu ditaripan ilmun yuqau bihi pikul mawaris wa ilmu hisabi al musilu ilama ripati mayau kulidi hakim minatirka aringan ilmun hiji kanyaho eta kanyaho teh yuropu bakal bisa kanyahoan ku eta ilmu pikul mawaris ngarti mecahkeun warisan wa ilmu hisab jeung bisa ngitung Bapak sajan orang keluar ST tapi timu paling bisa ngitung aduh panaib simkuring di Surade caket kaum pamuhyar maot harta miliaran pas panggil ai putrana notaris 2 di Bandung simkuring ngitung jalan Al-Quran saliwat iya notaris teu pati percaya harta miliaran dikape punten cenah abdi asa kurang tetek cek simkuring mangga u etang deui insyaallah hasilna mah sami itu moehna komputer da paribasa apaan baheula malaun nanggung sok tak nang teh sok motor bala manghitung teh ku otak enak ngitung teh ku kalkulator apa di mana-mana dihitung na kalkulator bari lami kuduaan hampir setengah jam dah miliaran sabada ngitung gua lepak teh aduh punten Pak leres sami cenah geuning hasil nama tah Bapak padahal da geus katikung jalana kurang aya naik jalan paling teh jalana 5 asup masalah 7 moal kal sing salam dunya moal kal tidinya Bapak jalana 5 rek nu beunghar rek nu miskin tetap moal keluar saja anu 5 asup masalah 7 tos apa jalana moal kudu tisaleha simkuring tah di Surade ngaran nu moal arageun alhamdulillah simkuring paling kapanggil Haji Depi Cirangkong mobilna 13 Bapak sawahna di mana hutangna 1,5 miliar ngan sesa hutang dibagian 202 miliar 800 juta tah sesa hutang encan sawah geus tibah da teu ka anak sadayana ngan dulur sadar dulur genep tapi dihitung nu teh setengah sajam teu kungsi beres Bapak da eta masalahna mah jalan 5 asup kanu 7 moal kudu kaluar teh dinya jalan mana-mana oge tah di dieu jadi ngaran ilmu baeta ilmun yulapu bihi pikul mawaris ilmu anu bisa nyaho ku ngarti kana robiah teh mecahkeun warisan wa ilmu hisabi jeung ilmu ngitung al musilu anu bisa tepi ilama ripati mayausu kana ngajukan anu nangtukeun kuli di hakim meatirka saban-saban hak tina titinggal mayit mun salaki sabaraha mun pamajikan mun indung samun anak sabaraha kete kanyahoan tidinya bijilna teras tah kaduana wa moduhu naon bentukanana paroe teh atarik titinggal da teh titinggal mah teh aya atureun Bapak rukun waris 3 hiji warisun 2 muwarisun katilu hakul maurus hiji warisun teh aya mayitna ai keur da lain warisan hibah sedekah hadiah sanggeus aya mayit kado muwarisun aya ahli warisna katiluna hakul maurus aya harta rek dibageunana mayit aya harta basa ngabageun naon ayeuna harta loba mayit aya ngan teu boga ahli waris hiji jajan kembali kau wangkas negara dibalikeunana jadi ku anu 3 tak nu dibentukna ilmu daya titinggal mayit eta mah titinggalna mah arek harta arek pihutang kade Bapak di simkuring ajelema maot hutangna gede harta batu boga anakna beunghar ngan beunghar panai lain warisan meunang usaha anakna ai basa ditagih teh anak teu arek mayar hutang bapak dia boga lain warisan ieu meunang usaha naudzubillah anak anu teu saleh ayeuna lamun loba harta bana aya moal anak bapak teu arek kenapa harta ti bapak dewe ke loba aya teu nu kitu teu aya jigana tah padahal hartina warisan teh rek harta rek hutang kembali ke anak masing-masing ahli waris
dibagikan hutang nage eta teh. Jadi ulah dibagikan harta bana hutang masa podo lain sarua. Teras katiluna wawadiu saha nu nyiptakeun ilmu faraid. Waduh huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pertama dina Quran. Tapi kajol surat An-Nisa ayat 10. Cek Allah yusikumullah fi auladikum lidakari miswadi unsayain. Tah, tuluy. Tah. Sim kuring di Cimahi jeung ketua majelis ulama Haji Sirot bab kereakeun. Aya awewe di Saudi rezekina seueur hampir 300 juta panaib. Nikah ka urang desa Wanasari. Pas nikah teu lami pupus istrina. Baru kanan pas buka waris rurah 2 aya malah mesen kasim kuring hegae ngan kiai kudu aya sing ragem ceng teh keunai nu ieu ngan penting hadi disaksan para kiai alhamdulillah kiai aya geneupanana pasim kuring nyarita kolotna bodoh banget canu ngaji etah dicaritakeun hak minantu tah satengah 150 juta surat An-Nisa ayat 11 palakum nisfu ma tarokna ajwajukum ilam yakun lahuna walad apa eta kumaha pokna ceuk bapana asa ditengtengan ku Al-Qur'an naudzubillah minantu teu usaha teu naon hayo kudu kabegan satengah kitu basana bacakeun deui hadis qudsi baca itu tah geus sila kahartieun ngan basana emang sadar kahartieun ku simu dikupurkeun jelema teu sadar kalakuan kupur cokot ku minantu ka bawah doraka jaga di akhirat pan kitu ibu boga dulur lalaki kari-kari cek surat An-Nisa ayat 10 lalaki 2 cek ibu tersuka teridok kami dibeda-beda kami anak bapak mana malah bapak kerja di kami di pianaku kami tetap warisan disarwakeun ibu lamun anak kong gitu ibu teh kupur tersadar karena Quran anak tersadar karena Quran mal doraka eta harta rampas kudu lalaki ku anak kapal dosa di akhirat tetap kudu sadar kadarek disarwakeun Quran heula jalankeun kabijakan ke laksanakeun ke geus tetep lalaki duaan sabagian simpeur pernah kitu pabedagong-bedagong beres kitu dibalikeun ka laki ieu anak laki lain menang usaha urang kumaha lamun kieu bagian anger di lalaki dua sabagian engke beres babagi pikeun sawareh ka anak awewe jadi karasa ieu mah warisan ieu mah pamere tidur lalaki kabijakan berjalan Quran berjalan tah lamun aya anak awe ibu nu nyaet kitu mung hayang diteriswa eta teh kupur tong dina kitab gede dina kitab Qatul Goes da Qatul Goes kitab Pang Iti Sipsa nyobakeun paman nakosomin harpan aw jada mapakod kaparo jelema namaan satu harap dari paruran atau melebihi mengurangi sabda pakod kaparo jadi kupur hukumna jadi mau teh mau iman Islam naudzubillah eta lamun urang teu sadar ka aturan Quran tak di dieu pencipta paro itu pertama nyata Allah subhanahu wa qala san masat anna wadahu wa Allah wa nabi ceuk san masat nu nyiptakeun ilmu teh nyata Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumaha hukumna Bapak ngaji ilmu paro ieu tah hukumna apan dina sabali kitab la yajuliadin la yajibu sabari teu wajib ngaji sakabal yubda ilmu hal nu wajib ilmu na tingkah nek bayeuna urang ilmu kumaha hukumna ngaji faraid ngaji ilmu faraid teh hukumna teh Bapak wa hukmuhu awujubul ain idalam yasul til garu wal kifayu ida solaha ligori ngaji faraid teh hukumna wajib ain lamun di lemur urang teu anu pantes ngaji lian ti urang aya 2-3 nu pantes wajib kifayah berarti lamun teh nu ngarti di umur urang kana faraid eta teh doraka salmur eta Bapak gitu tah tak urang ayeuna di dieu di Surade tiap ahad pertama yakin faraid Bapak sim kuring uih ti Mekah hajian tos 13 tahun di Surade sok aya kuliah subuh eta ilmu faraid mah teh anu ngagentosan ilmu sejen mah bergilir tapi pas bagian faraid tos 13 puasa sim kuring lebat we tenu gatosan dewe pari Pak kunaon meureunna duka kumaha sim kuring sempat nolak ka pengurus di kaum Surade atuh tong asup bisi boseneun ka ngaji da teh deui keur di dieu mah tah alhamdulillah meureun yakin sim kuring tahun 78 78 kapungkur ilmu di Ciamis Bapak
dipacik oleh di sistemna ditalalar tak simkuring ngaos di surade ceng teh lamun teh sieun jijeunan mah yakin katalar roh bieu mah tikon di kobong keneh kapungkur tak lamun ayeuna nanya masalah insyaallah Pak tong browning di majelis taklim di Nagalengan aya nu nanya masalah paroid insyaallah siap ngajabarkeun naon sawa da kapungkur nuju di kobong simkuring katalar betna jeung masalahna alhamdulillah tos katalar tak di ayeuna yakin teu direpotkeun simkuring di pondok paroid mah dibulak-balik we terus tiap tahun oge teu eureun Bapak bahkan satahun 3 kali tamat dipokokeun nyaah da ilmu pangleungit dan ilmu paroid wastimdadu tina naon nyanakna bahan pokok ilmu paroid wastimdaduhu minal kitab wasunnah wal ijma nyanak bahan pokokna tina Quran terus hadis Rasul ijma ulama jangan ningali Bapak tah dina ieu anah juz kahiji samantawis sebab seueur kiai anu salah peta lain masyarakat kiai Bapak komo masyarakatna beureunya dina ieu anah juz kahiji kieu mun aya kajian mayit ya ta'ala ku bitil kalhom satu hukum muratabatin anu nyantai kata mayit 5 hak anu wajib ditartibkeun ulah salah peta kade pertama awaluha al-mu'alaq benetirkah ye awaluha nu pertama delima teh al nyata mu anu tajir biaya mulasara mana Bapak biaya mulasara teh lain 7 na 40 na kade eta mah kabijakan ahli waris nu diwajibkeun biaya mulasara bahan sapoe seperti boe ngalikeun kuburan nyolatkeun ngagotong perlu dikulan eta Bapak beres eta teh kewajiban tak kudu langsung dibuka teh ai di urang lobana engke geus 40 poe geus 100 poe padahal engke di luhur istri hamil kakara sabulan maot pamegetna ulah didokeun lahir ai kasih sangka mayit mah begitu lahir daya aturan dari ngaleur pasok jero beuteung teh beureun eta teh budak papni alal aqoli wal yakini bangun ke jero beuteung teh anu yakin bari saeutik jeung awe bari hiji kumaha mun ternyata engke 2 atau lalaki ayata dimaukupkeun ku penting pada harta bana kudu dibuka waris karunya ka mayit salagi harta bana can dibukakeun can dibereskeun cek Allah dina hadis qudsi wal mal ajamatu warosah wal hisab wal hasroh alika fil akhirat harta bana nu meunang gunuk-gunuk anjeun ke maot bakal recak-recak wali waris teu bener ngaturna hisaban kasakan nadat siksa ka mayit di jero kubur eta nu rugina tak ibu nu paling bahagia mah cek Nabi tuba liman taroka dunya qabla an tatrukahu wa tuba liman bana qabla ayadulahu nu paling bahagia jelema 2 rupa hiji boga dunya ditinggalkeun memeh ditinggalkeun mana seperti Kang Haji Muksin yakin Bapak boga dunya ditinggalkeun teh pake ngabangun masjid madrasah pondok di Cikulah jang Balim Rojak malah simkuring ngomong ngaos nuju syukuranana ngan Pak Hajina teu hadir kayak kasih bukannya simkuring anak kaget pas nuju Cikulah syukuran pondok kayak Pak Haji Muksin celentang sujud syukur babarengan dipimpin itu sedeket tara barjabah sujud syukur teh pada ieu beungeut asa peot deui anu kadal teh geus kadal teh erak tapi pas ke di Cikulah aya pengumuman mungkin sujud syukur dipimpin ku titu lain asa can pernah sujud syukur dibarjabahkeun mun ku tarik bacanana yakin beungeut kadal teh kuat pisan ngadadak ngemut-ngemut kumaha ge sujud syukur tapi alhamdulillah teu teh yang setajud teh tanu tah nuju penting pita pondok kayak Pak Haji di Cikulah tah jelas cek Nabi nu paling bahagia jelema hiji tuba liman ba'tah tuba liman taroka juga qabla an tatrukal nu paling bahagia jelema ninggalkeun dunya meh ditinggalkeun dunya ku manehna cara Pak Haji tah contohkeun urang kaduana wa tuba liman bana qabla ayadulahu nu paling bahagia jelema ngabangun kuburan memeh kubur di asupan ku manehna kumaha naib ngabangun kubur di asupan teh kudu nyieun kubur teh di Mekah mah yakin tiap poe nyieun kuburan simkuring tahun kamari tah tanggal 1 bulan hiji tahun kamari ka Mekah teh jarah pan anu maot di Mekah asal luar penduduk Mekah ayeuna mah teu di mana pan naib di kuburna teh di Saraya teh liwat Jaronah ongkosna teh 600.000 hayang jarah ka makom muslimin teh
lamun penduduk Mekah di kuburna di Makla sadeana leos ka itu simkuring ngajarahan makom Kang Haji Jalal Putajangan Benyot ngahaja nengan mobil taksi kudu 600.000 aya supir mobil mobil bahro aya mobilna di gunung supirna ka anu ragem nengan kuatan anu beunang 400.000 ditawar teh tina 600 turun 200.000 angkat ka itu baru di Saraya teh kuburan tos puluhan hektar di 2018 neangan makom Haji Jalal teh puguh ngan emut hajat teh pertama bubuka di Makla 2018 paling dia panghubungan kuburan da nunyan kuburan itu apa terus-terusan sabar rombongan beres tutup kucor ti ditu ti dieu tah di Saraya teh liwat jarona pangumrohan ngala tah hukum tidinya alhamdulillah tah ayeuna insyaallah sim kuring aya waktos ngajalan deui samingon deui berangkat ka Naim alhamdulillah tiap tahun abdi aya jatah berangkat ka tanah suci sampun bojo kawitna bade nyalira asa teu tega pun bojo dikantutkeun duaan deui angkat ayeuna tah insyaallah ahad payun duana ibu sing aya dina kabarokahan ieu tah nyanteuna ka mayit kahiji muanu tajir kadua sapeta kaduana awak kaduana alkumalak benetirkah hak anu nyante deuk ka jakat kudu bereskeun heula bisi tadina taraja jakat atau tina dagang kurang beres ka jakatanana tah di mana memeh bawa ge jakat heula dibereskeun katiluna aduyun hutang-hutangan rek hutang ka Allah rek hutang ka manusia berat Bapak dintan dihokopilin aya kan kieu dua bersangkut manta jawaja bimratin bisa misya palam ya dua pamata laki Allah pawa sarikun kaduana wa manta dayan bidainin palam ya dua pamata laki Allah pawa sarikun jelema kawin kahiji awewe ibu kawin mas kawin dianyuk aya keneh teh masih dianyuk ibu aduh ulah halus ibu mas kawin dianyuk keretek lalakina boga hate ambal dibayar teu ka mau teu dibayar bakal ambok jata Allah jaga eta boga dosa jina saumur hidupna naudzubillah berat Bapak tak ibu lamun anu boga hutang mending dibebaskeun buru-buru karunya ka lalaki nah tuh kadua masalah tangga gentet waman tadayana bidainin jelema boga hutang kasau tang rek ka pamarentah rek ka pribadi kertek mal dibayar tapi ka mau terbayar laki Allah pawa sarikun baka ambrok siapa jaga eta boga dosa ngabangsa hirupna tuh berat tak buru dibereskeun oge tak nu cuman teh katingal mah teh katiluna tah hutang pihutang bereskeun sanggeus hutang pihutang kaupatna alwasoya bisulsi pamaduna li ajnabiyin wasiat saperti lu kilamun kadeungeun-deungeun kan lamun wasiat ka ahli teu sah komo wasiat kieu mah pedahnya ka anak awewe ceuk bapa teh engke di mah bapa maot ka anak laki kade bapa wasiat warisan disarwakeun eta wasiat doraka Bapak ngarupa Quran arek diguguhek teu diumal dosa anak sebab kolot wasiat doraka so ngahapus Al-Quran surat An-Nisa ayat 10 Sercek Allah salah satu lapan kestertera yusikumullah pi auladikum lidakari mislah diunsayain kari-kari kolot wasiat nah hampus Al-Quran tak tadi umal doraka gitu teta tah nu wajib diuskeun teh wasiat kadeungeun-deungeun laki tuh ge ulah leuwih ti saperti lu saperti kieu haroba pas gering kudu wasiat ke sawah nu gira kusab dia aya kiai wasiat yang kitu perhitungkeun teu saperti wajib diluluskeun eta mah dibikeun kumaha eta kaincu di Cikangkung di Simpang aya nu ngaji kasih kuring ninina beunghar nina pas budak dalapan nu ngaji ngan hiji-hijina tah nu nikah ka urang selamanya puta bilis yang heri Bapak tah alumi tugu pada alumi tugu pas nina maot memang maot wasiat ke ka anak nu dalapan nyarita ulah nyirik bisi maneh sok anak maneh pas incu dalapan ngan hiji nu ngaji wasiat tah mak teh mere sapi hiji sawah 3 kotak ngan bisi anak nu 7 hayang dibesok sira ngaji dan nu ngaji ngan hiji-hijina Bapak tah kumaha eta tak tah nu ka puta bilis yakin bujangan keneh boga sapi badag hiji sawah tos 3 kotak ladang ngaji teh kitu barokah Bapak tuh tah pas nikah teh tah alhamdulillah tos boga tah pamere tina wasiat
begitu mau teh langsung sawah 3 kotak. Tah da eta mah inju mah lain ahli waris. Tah di mana kitu yakin sah wasa kudu diuruskeun. Terus kalimana tah kalimat ya. Kalimat Bapak kakara al insu di urang lobana waris dihelakeun padahal terakhir mun aya sesaan opat neme kana warisan teu aya mah atos seuseuna anu teu ngarti bae mah ujung warisan nu diatur ari anu opat keun bae warisan dicair padora ka karunya ka mayit tong boro kitu Bapak Haji Atang anaib nu di panjenengan pan gesekana 2 panggilingan 2 seueur ai pas maot putrana seueur ceuk nu panggedena Haji Udin tong dibuka waris ka adi-adina teh sabab lamun dibuka waris ieu dayak ene indung pasti imut di jangwal sim kuring sareng Kang Jamdun keur keneh kapanggil kieu ceng teh eta kitu teh aturan tu jiganya aka indung nyaho bapak dilalekop di jero kubur disiksa ceuk Allah da asupsi nu tadi panjang eta lakona al kusur al baitil haram wa umruka ariyatun wa sali balawadidan wal mal aja malu warsa wal hisab wal adab al kapil akhirat hatikeun tersa arek ngawaro teu ngawaro teu ngawaro sangkodok tah lamun kitu bapa maneh teh jero kubur teh ceuk Allah yakin disiksa selama hata can dibereskeun kumaha ayeuna geuning mah ceuk kataran kitu kumaha tuh tah kitu teh bapak loba dan kitunya eta teh jiga nyaah ka inung engke bae geus maot inung rek bae padahal teh nyaho bapak nu leup-leup di jero kubur ku anak teh disiksa eta teh kitu teh lamun di jero kubur teh tah jelaskeun geus kitu ayeuna kumaha ceuk eta budak mak geuning kitu ceuk Kang Jamdul bener jang bener duh eta nikmat dibenerkeun ku kolot sim kuring nyarita kolot teu ngabenerkeun eta nikmatna Bapak nya ayeuna kumaha ceuk sim kuring kieu arek ngawarek teu ngaro terserah mah geus kabejaan nya ayeuna mah dibuka waris da nyaeun ka bapak tah di dieu loba anu kitu Bapak malah kamari paneip di Cimaja tos 3 kamaitan can buka waris keneh sedengkeun alumni tugu kieu teh jang Aden pas sim kuring bade angkat ka uleman magrib aduh jang Aden mah tebih akang teh ya teh kalau mah tebih Bapak geuning waktosna sim kuring teu nyuhun ka Allah hayang aya nu ngonang hayang teh regem santri tapi enak waktosna tah sim kuring teh unggal wengikeun di Cikaung bapak teu bisi si laut teras tapi ka wengian angkat umroh ge sim kuring di Tegabuleud panem Masya Allah malam Sabtuna di Cikopeng malam Jumaah di daerahnya 2 tempat insya Allah di Citiis sareng di Nangkaleah malam Jumaah nu ayeuna apa tah tanggal 16 17 tos darokap hampura ieu mah tos di Mekah tanggal 17 18 teh Pak tos di ditu nah insya Allah tah ceuk di dieu tuh Bapak kakara ayeuna urang jrut kana bet anu dimaksud insya Allah Pak kaituna ke seueur masalah Bismillahirrohmanirrohim awaluma nastaftihul makola bidikri hamdi robbina ta'ala palhamdulillahi alamaan ama hamdan bihi yajlu anil qalbil ama pada di logat Bapak kumaha ya ternyata kitabnya bilih peryogi di logat orang logat bangga surahna Bapak orang logat Jawa ngalah barokah sim kuring ditunggu terlepas logat Jawa yakin Bapak nuju Bupati Pamaman meh pasukma alhamdulillah pan-panai hari tamah dimulai tahun kahiji Paman sampai genep aya pengkater kader ulam pas gentos ku Pak Sukma tatangga sabelah leungit eta aturan leungit aduh ditugu Bapak tiap tahun ngangkatkeun santri ngiring testing di kabupaten gaji 300.000 sabulan alhamdulillah tiap tahun ngangkatkeun 2 3 ditugu moblos nu da 15 urang nu testing ratusan urang tapi nu kaangkat ditugu mah asal ngiring di kabupaten lolos kanu 15 urang naon nu jadi kalolosan hiji dina paroid kadua dina ngerap alhamdulillah di kabupaten tertara tah paroid muncul di kabupaten Bapak santi tugu ceuk saha keur waktu Bupati Pamaman sebab eusina budak santi tiap tahun lolos nampak duit 300.000 sabulan gentos Bupati ku Pak Sukma pada urang
tatangga pasuk mah diusulkan ka anjeunna Pak kade aturan ulah di leungit da duit mah aya leungit sampai ka ayeuna panaib eta teu aya hilang total eta padahal mun duit mah aya ancakna tah eta teh ageng 15 urang eta satahun nu diangkatna teh Masya Allah nu janten kiai nu balangsak kiai nagrak balangsak ngadon kulit aya pengadar ulama diangkatkeun kenging bisa ngalih kabeh teh boga bantuan ti pamarentah kader ulama seueur anu kitu tah ngan beurang bentos ku pasukma aturan eta leungit total sakaligus aduh elah Masya Allah awaluma utawi kawetna barang nastaftihu kakanu wiwitan ingsun sadaya almakola ing ucapan bidikri hamdi robina kala nutur muji ing pangeran urang sa ta'ala kang madukur palhamdu mangka anapon utawi puji kang papat atau uti sakabeh puji lillahi tetep kade Allah alama ing barang an ama kausan nikmat ya Allah hamdan kalan puji bihi kalan hamdan yajlu muga ngilangkeun Allah anil qalbil ama saking kabodan hate kang kaya wong kang lolong tuh bismillah daya kaitan kana pan paroid Bapak biasa lamun panau pan sorok pan arut pan bado nyata bismillah heula tapi paroid dua pan anu 12 daya hubungan hiji pan arut kadua pan paroid arut ngatur nadom paroid ngatur waris daya kaitan jeung bismillah ngan ukur li tabaruk ngalap barokah urang ngawitan kala nyebat jenengan Allah Allah mau nikmat ageng di dunia nikmat emang ageng di dunia di mana mah kitunya Allah nikmat ageng Bapak lain ageng di mata dengan hiji dikanujakeun teh di dahar kuno beungar kuno miskin ku Islam lain Islam ku sato nikmat hiji usara tapi di harga nikmat ageng di akhirat 80 sekunan lihat nikmat alit pada eta teh kieu Bapak di dunia nikmat ageng teh di mana seueur nu ngadang nikmatna di akhirat nikmat alit pada 88 nu ngadar jama anu intek iman takwa ka Allah Subhanahu wa taala sanajan manusia nu teu iman teu takwa moal ngadar nikmat ya Allah tak diartikeun nikmat alit padahal sakerteg hate bodoh-bodoh diucapkeun dina hate kerteg hayang anu asa ayeuna cara kieu we urang aktif kana pangajian aktif barjamaah repeh rapi jeung tatangga nu kitu Bapak nu iman takwa teh engke teh bakal nikmat anu 88 kakara hate kerteg Masya Allah geus nagok hareupeun ari bumbuahan ceukna Allah ku kutu puha dannya beda jeung di dunya buah surga mah tangkal nu kaluhur buah nu kahanap kunaon pasang kitu atuh lamun tangkal hanap buah kaluhur kudu capek dengan gantar kudu naik apaan di surga eueuh kacape dahar eueut lain KWC rei jadi kesan piraku teh nikmat ngan ayeuna pameulina Bapak tah hadir kana pangajian teh eta kamana jalan ka Jogja kayak itu kamana jalan ka surga nyata sok hadir ke pengajian orang teh hijina inti dengan jalan ka surga eta tak hadir karena seharian kieu Bapak ulah meleset usung dia ku pagawean siap sanajan riweuh arek hadir we naik ka gering atanya Bapak tetep menang tulisan hadir karena pengajian terutama tah Bapak Haji itu suka muga sing dipasehat ceuk Lurah Gunung Seh duakeun sing cager loba duit da eta intina Pak ayeuna loba duit tapi teu cager aduh ayeuna cager kan teu loba duit komo Lurah komo Naim coba Bapak Naim papanggih jeung wargana bari adi kecepatan Surade keur ngadorong motor mogok ditanya kunaon motor aduh teh bensinan coba jeung aku mah Naim lamun teu bensinan tak duakeun Naim teh hiji sing sehat sing loba duitna lain ka papanggih jeung warga anu kitu sing nyumbang teh eta intina badak kitu badak tah sing daek nyumbang ditunggu keur bangun masjid daek dilongok ku Naim keur kabangun itu aduh nah nya aduh nah da ieu mah Naim Ciracap ai mah tapi tos ngalongok Naim Ciracap mah nya Naim Surade can ngalongok nah Naim Ciracap tos aya kitu ngalongok aduh kan Naim Surade can kitu aduh tah naik awaluma mimitina barang nastafti berarti nun Bapak tangga nun teh beda jeung tangga hamzah lamun jamahkeun pribadi lamun astafti nyunkeun abdi pribadi tapi lamun nun tuduh mutakalim algoer artina ngomong sarerea nastafti nyunkeun abdi sadaya rek istri pamegat tuh ku nun di dieu ibaratna nyunkeun naon
al makna terbuka karena pirang-pirang ucapan bidikri hamdu urang teh kunutur muji ka Allah anu maluhur pal hamdu saya puji anu opat mana anu opat teh Bapak di kampung aku cukup puji anu opat padahal keur ditunggu mah diapalkeun ku sarea Bapak santai teh apaleun puji anu opat teh hiji puji qadim alal qadim hadina Allah muji kadatna ceuk Allah dina Quran nikmal maula wa nikman nasir kaduana nu opat teh puji qadim halal hadis Allah muji ka makhluk seperti Allah muji ka Kangjeng Nabi ceuk Allah wa innaka lala khuluqin azim saanjeun Muhammad diutus kamu ka bumi membawa budi pekerti akhlak anu kaja agungna akhlak anu agung hese diutan ku jelema kang boga sifat al adlu indal godok Kangjeng Nabi mah sok bijaksana ka keur amak banget keur waktu hijrah ti Mekah ka Madinah Kangjeng Nabi diudak ku sarokoh arek ngadek beheung begitu geus deukeut 10 meter malaikat Jibril ngabejaan Muhammad sing waspada tu anjeun tah sarokoh rek ngadek beheung anjeun tapi Allah nalukeun ka anjeun Kangjeng Nabi ngomong kana tanah kana batu jeung keusik ceuk Kangjeng ya duh di sarok bumi laklek tah sarokoh eta bedog geus diheumatkeun lep dina padang pasir batu jeung keusik ki sarok kacepet senget pingpingna ileug-ilegan nyeri kagejet batu kumaha tah kasamen da teh jelema lihat tika Muhammad alaman Muhammad aman cing Bapak lamun urang jelema rek mayan minta tulung rek ditulungan rek diantepkeun alusna diantepkeun bari nyokot batu ditimpukan jikan tapi tah akhlak Kangjeng Nabi alina begitu minta aman teh ngadua ka Allah ya Allah moga jungenan tuh hudang deh tos hudang Kangjeng Nabi angkat deui kisah roh inget kana hadiahan lamun bisa ngabunuh Muhammad di hadiahan onta kuda-kuda eta jeung parawan urang rum 100 parawan siap diborahkeun ingat kana borah eta kisah roh teh girig deui we modag di Kangjeng Nabi beurang geus deukeut datang malaikat Jibril ceuk kisah ceuk Muhammad sing wasarokoh tangudang di kanjeun rek maehan Allah kan ngadua ya beurang ngomong kana taneuh bumi laklek sarokoh lap teh sangat cangkeng kagenjet batu elok-elok gogo akan nyeri tulung-tulungan kasa coba urang gitu rek ditulungan moal tapi Kangjeng Nabi ngadua junge udang deui si oreng geus apal eta jelema rek iman beurang kisah rokok geus taluk luaklek bedog diasupkeun kana sorangkana lumpat nakul jalan anyar bro geus gok hareupeun Kangjeng Nabi tos aya budina marah mai bedog dina sorangkana megat Muhammad eureun heula kang eureun nanya ya Muhammad ailahuka amin dabin amin nasir amin dakikin kama ilahna cek pasang Muhammad kalau yang nanya ari pangeran anjeun ti naon dijieuna ku hebat teh bisa ngaleukeut sadina batu na tina emas tina perak atawa tina tipung se pangeran sarerea pan mena pangeran teh nyieun tina tipung roti geus capek dipurak di badahan Kangjeng Nabi ngeluk tunggul Bapak beurang keur ngeluk dong ka malaikat Jibril mau surat kulhu harita jeung surat kulhu teh kul huwallah cek Muhammad ucapkeun ka sarokoh huwallahu Allah teh anu sahiji Allah nu tisa Allah teu baja dibutakeun walam yakul jeung satraina kisah rokok kaarti jawaban Kangjeng Nabi nyaena ya Muhammad arid ane cing Muhammad kaulah yang lebat Islam teh ka lebat Islam tuh boga akhlak anu urang mah hese nurutan amek kata tangga aduh bareng 2 poe 3 poe ditanya ku teh malan kadek bahaya ibu mumusuhan wajar da boga nafsu ngan ulah leuwih ti 3 poe ibu leuwih ti 3 teu patanya maot daholanar kudu asup ka neraka ibu cek Nabi dina kitab Sulamu Taufik kitab leutik la yahilu li muslimin ayajul au pokok salah sayang paman au pamata daholanar teu halal pikeun orang Islam silih balingan jeung tata jeung dur leuwih ti 3 poe wajar urusan kali-kali leuwih ti poe can sabaraha maot dah kudu digeblus ka neraka tak eta Bapak tah teras katilu nabi teh puji qadim hadisnya tah Allah kadua katilu nu opat teh puji hadis al hadis muji makhluk ka makhluk kang muji ka Abu Bakar ceuk Kangjeng Nabi ma tolati samsu wala qorobat min badi alali ablu min Abu Bakar wal aya hiji jelema sanggeus dijepan poe sanggeus kaluar sanggeus maot ganti Abu Bakar kaopatna puji hadis al qadim makhluk muji ka Allah ucapan Nabi Isa
basana innaka ta'lamu ma di nafsi wala alma fi nafsik innaka anta alamul ghuyub. Tah puji anu opat eta hakikat mah tetep kembali ka Gusti Allah. Sim kuring sok muji ka Pak Haji, aduh can tepang sang jalmina tapi eta bingkisana tos dua puasa aya wae katugu. Bahkan Haji Kancil ti ujung genteng can tepang si sang Haji Kancil tapi tiap bulan sok ngirim lauk 40 kilo ti ujung genteng Bapak Haji Kancil. Haji Abid 40 kilo, Haji Maruf 40 kilo tiap bulan. Ayeuna keur kuriak heuleut sapoe ngarim lauk baros Senin barudak lauk. Ai kamari ngaos di Cikonang Pasir Ipis. Baru karena aya Pak Haji Kancil. Oh iya Haji Kancil, Pak Haji nepangkeun. Abdi ti Pasien Tugu, bingkisan tiap bulan sok dongkap. Ayeuna nuju kuriak masih di Tugu. Bapak dengan kadinten ngirim deh 50 kilo. Wengi ngaos di Pasir Ipis. Nya anjing baru aya lauk di mana ti Haji Kancil 50 kilo ngirim teh Pak. Ti ujung genteng. Alhamdulillah tah model ieu. Alhamdulillah Pak Haji. Sim kuring nembe tepang ayeuna Pak. Padahal tiap lebaran katugu aya amplop teh. Tah hakikatna kitu teh ieu teh dikeresakeun ku Gusti Allah meureun tah. Damun ku Allah teh kitu kana. Moal tuh tak jelas pujian opat kembali ka Gusti Allah. Hamdan. Palhamdu alamana nama alus mapari nikmat ka urang sadaya. Nikmat naon? Pertama nikmat sehat badan. Nembe kamari ka Haji sonten dina kitab Tandil Gopilin. Sayyidun Naim isnani nya Tandil Gopilin Bapak. Gustina nikmat teh dua rupa. Hiji fi dunya sihatil badan wa fil akhirat al mautu ma'al iman wal Islam. Yakin Pak? Rajana nikmat teh dua. Hiji di dunya sehat badan sehat hati. Alhamdulillah ya. Da sanajan saloba badan geuning mah teu ngeunah ibunya. Tapi sehat badan alhamdulillah. Sim kuring ibu tiap wengi keluar. Bari ngaji teu libur. Murang kali santri sim kuring tara sare atau subuh. Subuh-subuh langsung muruk teh jam 8 bieu ngaos teh ngan hiji bieu mah da Bandung ka dieu. Sonten ngaos, wengi ngaos deui. Keluar teh mah memeh, keluar ngaji heula. Ti beurang gagawe da keur kuriak masjid. Sim kuring teh terus gagawe. Keusik mobil pribadi, balik umroh kamari sim kuring meuli mobil truk. Unggal poe pake ngaran keusik ka laut teu meuli, keusik alhamdulillah. Nu gawe ku sab meleset batrol sim kuring ngulikeun. Yakin Bapak sapoe teh gawe di masjid 125. Sabaurang ditugu nu ngagulikeun nu baroga duit alhamdulillah dicontohan ku sim kuring. Sab meleset patrol sok ayeuna mah kuli di batur sabaraha. Cek Mang Adul dulu tukang kang di gon di dieu gawe di masjid keun dibayar sakitu mah. Mayan sim kuring teh poe nu gawe Bapak. Sorangan gawe nuga alhamdulillah Mang Asep suka kuing ngulikeun kamar yo tuluy Haji Dadang sabaraha urang ngagulikeun eta teh masing-masing. Tak alhamdulillah sarean warga meleset masih mah terusan maju sebab bahan tos komplit gerani tos aya nu masihan eta alhamdulillah Bapak karigara we nu gawe meleset ngulikeun masing-masing termasuk sim kuring ngulikeun tiap poe bari pribadi ge gagawe tiap poe Bapak tak alhamdulillah bangunan maju terus teureun tah eta kuladang sehat badan kaduana muga-muga urang di mana maot sing kacana iman Islam eta Sayyidul Naim basana dina kitab Rohbiat teh. Saterasna hamdan kusap urang muji muga-muga yajlu istri pamget yajlu teh boga Allah ngaleungitkeun anil qalbil ama tina kabodohan hate ubat cenah jelema malolong. Kumaha Bapak? Urang can ngarti hate bodoh pancar jelema lolong. Jelema lolong panganten. Panganten Bapak jelema lolong malah disimpen urang Cipeuni kuat nyanung 2. Lolong tapi tukang pencet di palabuhan aku pasena. Kuat aya ibu awe daek dicanung kudu lolong da loba duitna. Masalah nyanung Mang Ikin di palabuhan tukang pijit pasena kuat ngagelek duitna loba. Awe kuat daek dikawin kudu kuat 2 pamajikanan. Anu lolong panganten Bapak, tah ibarat urang bodoh kana ilmu. Peuting tos panganten hayang nempo rupa pamajikan. Anu kenca nyekeleungeun pamajikan, anu katuh nyekel panun dibelelkeun. Cing Gusti atuh abdi hayang dipasakeun nyai we sakeun bade dibelelkeun panonna. Sanajan dibelel-belel ku Allah teh tetep mencas. Tah ibarat urang doa ieu. Ya jual ke muga-muga ku barokah muji ka Allah
nu tadina hati urang bodoh dina was paroid muga sing jadi ngarti ulah da ngaji urang sarerea amin ya rabbal alamin. Saterasna wanas alu loha lanal ibana bima tawahena minal ibana an madhabil imami jadil padi idaka min ahamil qadi wanas alu lan jaluk ingsun sadaya kunun deui bapak lamun nun tangagana berarti ngadua urang sarerea lamun as'alu abdi pribadi taima kunun wanas alu lan jaluk ingsun sadaya Allah ing Allah lana kade ingsun al yana ing pitulung pima ing lemas Allah tawahena kang nemen-nemen ingsun minal ibana saking ngadohiraken an madhabil imam Jaid saking madhab imam Jaid al kang bangsa ali paroid idkana karena ono daka mo ibana min ahamil qadi saking leuwih gati-gat pasejaan tuh ceuk musonib keur urang wanas alu nyuhunkeun urang sa anu hadir rek rakyat rek penjabat rek istri rek pamegat nyuhunkeun naon kasa nyuhunkeun Allah nyuhunkeun ka Gusti Allah ceuk nabi basana idasa pas alilah ibu mun aya kahayang coba minta ka Gusti Allah. Kalau orang apa nomor Allah HP tadi buka HP ibu nomor Allah teh tina 024434 sok ibu HP SIM kuring ibu nuju di Mekah 2008 pertama ka Bogor murang kali dua ti lembur nelpon mama ka mana sing alus ngadua ke balik sing kabeli mobil la ilaha illallah pimanaeun kudu kabeli usan teh jujulan teu boga tapi ingat aya nomor Allah teh ibu cek aabeyot ibu teh saur guru di ke maneh lamun ka Mekah aya yang di Madinah aya masih dijabah kayaknya sing mina ngadua aduh bapak sim kuring ebut cerita guru bulak balik ka masih dijabah mimiti jeung rombongan tarera sorang nu ngadua tilu pertama kah anak sarua sim kuring hayang mau gawe sarjan teu gaduh sing boga mobil euy ti Mekah kaduana madrasah diniyah 8 kali 18 name satingkat nu dicor sim kuring ngadua moga Gusti euy ka sing bisa nuikeun bangun ulah kungsi nadet ka warga katiluna sim kuring meser sawah di balik lontos di lok aya nu nyelap sakotak ngadet teh nyan teh bisi doraka sakieu mun eta sawah dijual moga sih kabeuli teu aya sok sieun doraka eta nu batur pas euy ti Mekah bapak sabulan KPP ku duit yakin anu nepangan hurugul itu sim kuring tos balaja 25 jutaan masih sertamu inung budak meser emas di Mekah di Madinah nusarae daripada urang nganyuk era jual deui mas dijual sudah bersih geus 32 juta babalanya masih kena nyereg tamu keun bae yakin KPP ku acis tapi 3 bulan 4 bulan 5 bulan aduh duit teh boga deui kabeli mobil ibu teu boga hutang meuli mobil tah ayeuna dicana kade mobil kolot eta teh duh ceuk inung dak teh mobil kuat kaera da geus kolot kan si kuring tos meuli dua no jadi 3 ibu tah yakin teu boga hutang bade tah tah aduh tah eta teh yakin si kuring tuh ngadua keras-kerasan yakin bapak ceuk nabi idasata pas ada di mana kan coba minta kau eta bangunan madrasah begitu bulan mulut banaim sambutan si kuring muludan ceng teh madrasah urang sarea urang tuluykeun bangunan dieu teh dan urang warga ngararacung harita keneh aya nu ngacungkeun nae batu samahina di ieu jode semen 80 sak saurang 20 sak keusik pake samobil atuh ceng teh aya geus urang isukane dideukeun aya tanggung jawab mah oh siap ceuk sararea isukna dideukeun 12 poe beres bangunan panaim tah ladang doa yakin di ditu minta ka Allah katiluna sawah teh pas maot nu boga opat si keur repeh da anakna ge ragem beurang geus jadi anakna arek dah 6,5 juta eta di sawah gede lan 4 kintal pas waktu duit dipake teu aya dongkap ka sim kuring Kang Haji da kapala ngarente sawah teh bayar ya da dina hate geus sayang duit aya bayar we satahun teh pae doa ditu teh kalau kak bapak sadayana alhamdulillah tak jadi ibu mun urang aya kahayang ibu hudang tengah wengi tos hudang osok hudang nanya ibu ngan sok naon hudang teh hayang kiih ai geus kiih goleh pangulikeun hanca deui
Seseuna kitunya ibu. Padahal hudang wong itu ibu sabaran pipis teh abdas teras salat hek 2 rakaat tong hek ngadua ka Allah hayang naon tah ceuk Nabi ida sa'alta pas alilah di mana-mana ya kan hek menta ka Gusti Allah yakin Allah bakal ngalaksanakeun kana kahayang urang eta ibu tah tak cek deui tuh urang di dieu menta an mabdabil idkana daka ieu teh make perjalanan Imam Zaid bin Sabit. Imam Zaid bin Sabit boga lalakon simpuring tipun guru di Ciamis kapur Bapak ti kawijan Abdurrahman 7878 ti Benyot simpuring genep tahun setengah di Benyot ngalih ka Ciamis 2 tahun ti Ciamis ngalih ka Tasik ke Bantar Gedang ti Bantar Gedang ngalih ka Garut ka Sadang ti Garut ngalih ka Ciberem ti Ciberem nungtueun di pasang Quran di Sukamantri Kang Ceng Ucu tah nutup keunah tak kenal sareng lanceuk ieu tah di Cikarang di Sukamantri sareng Haji Mudah alhamdulillah CS berat kamari BET nu kang jalan maut ka jalana tah di Sukamantri Bapak seueur rerencangan istri pas di Sukamantri istirahat tak simpuring ke Sukamantri tangtang babaturan sadana dan ngaji Quran mah magrib jeung subuh ceng teh bebeja ka guru kumaha mun abdi rek nguru kitab atoheun guru teh heueuh kabaturan hek bari kitab naon hayang hek aya alus simpuring tiap waktu muruk di Sukamantri pas 20 dinten nasib paling Bapak pun rama dongkap teh Bapak kabis lain naon atuh geus ka teh rarawat urang kawin seu kabogoh teu boga Bapak kasaha kawin teh geus anyan urang Ciherang bahasa tatangga teh ayeuna di Ciherang kieu pikiran ngaji teh kudu boga ilmu ladang ieu kudu ngawarok ka kolot-kolot waktuna ditakaun arek keun aya balik Kemis malam Jumat kawin teu panggih jeung duit kan di pangajian Bapak Masya Allah kawin we nu nganter balik sebenarnya balik deui pas malam Sabtu tos Isya nembe enak hirup teh bapaknya ek diriksakeun ini malam Sabtu ai datang kami toh teh uluk salam teh nu malan panaya 3 kali assalamualaikum jempling ari balik deui leumpang jauh pantok sugan teh dikunci betot sakeunir long teh muka uluk salam deui 3 kali nu ngajawab keneh ngan kamar hareup aya hardengan susuganan sugane di dinya lah kacat hanya ibu bukakeun hardeng aya ngajawab pangluhur ispan sugan ieu da can tepang can obrol gek diuk gigireun bari dak di grup teh mota ai ditanya teh nemalan alhamdulillah aduh teu salah guru jeung guru malam pertama malam malu-malu malam kedua malam padam lampu malam ketiga malam siapa tahu yakin aduh nu kaduhung ayeuna teh ti kamari ieu geuning eta aduh kitu tah tak cek di dieu yakin tuh lalakon Zaid bin Sabit kieu tah kieu teh paro itu sanajan Imam Sab imam urang ke sami pendapat sareng Imam Zaid bin Sabit ceuk guru di Ciamis panaim Zaid bin Sabit teh lalakonna tiap malam Jumat tara saya di bumi anjeunna sok di kuburan pas hiji waktu jam 1 wengi di kuburan reup sare pas sare itu blang emutan ku Allah ditinggalikeun kanu aya di kubur sasana ageung eta seuseuna jami keur nikmat malam kubur teh Bapak keur bubungahan sore keur botam di kubur teh ngan aya hiji istri anu rambutna ruwag-reuwig awakna kucel pakaian butut sedih katemponna disampeurkeun ku Zaid bin Sabit tah ieu teh jago paroye pas disampeurkeun ditaros kunaon ari anjeun beda jeung batur ari batur ayeuna mah keur bubungan keur anjeun sorangan meunang sedih katemponna kumaha ceuk eta sih kawaler syukur papanggih jeung anjeun da anjeun masih di alam dunya kaula teh kieu pangna sedih ari batur mah anu ragem boga anak kincu malam juah nu hadiah nu marhaba ari kaula boga ahli waris teh boga wara teh ngan anak hiji-hijina kaula anak buraong malam Jumat teh lain hadiah lain marhaba pagan cicing digantuh pagan gapleh pagan catur digantuh tah kusab kitu kaula sakaligus ka anjeun talatah pangbejakeun anak ayana di kampung anu desa anu kecamatan anu pangbejakeun ka anak kaula keur anu kasesahan Ki Zaid bin Sabit teh gebek teh lilir pasir kitu Bapak langsung ka cai abdas tos abdas langsung kuih ka makam ngadua beurang keur di makam reup deui sare meunang tilu keprakan beurang kitu subuhna ieu impian teh jelas ti Gusti Allah papai wae kampung nutukeun ku istighfar pasti papai kapenak
kampungna taroskeun aya budak eta teh yakin budak pulau sampeurkeun ku Zaid bin Sabit lalakon beja lakon inungna kitu-kitu eta budak ceurik paeunana Zaid bin Sabit bae langsung tobat abdi wasikep tah bahkan abdi masihan ajis ageung ka Zaid bin Sabit titinggal ibu muda corgan kan jantan ibu baru neang ka malam Jumaah jarah deui da kalau kitu pas malam Jumaah kitu deui di kuburan tengah wengi reup sare blang ningali kanu aya deta alhamdulillah sadakeun masuk eta awe teh nyampeurkeun ka Zaid bin Sabit bari nganuhunkeun tah ayeuna mah anak abdi soleh tapi ka abdi bisa hubungan saperti batur berarti lamun urang Bapak malam Jumaah daek baca Quran daek kada eta teh nikmat inung baparan aya di ambadah boga anak soleh teh osok kitu tah Pak osok nya ibu alhamdulillah mun urang kitu anak urang ke kudu aya nu daekeun kitu ibu tah mangga salit deui pangitannya sok bika jam sabaraha na ieu cekap ya insyaallah Bapak waktu setiap can dugi kanu dimaksud terutama jalan-jalana ya can kasorang bahkan kapayuna mah siapkeun bor insyaallah saros di Surade si beuring aos diboran sehari-hari ditunggu dipasang bor berak santi tetep si tadau jeung bor sebab teu bisa bukti lamun teu ditulis dina bor insyaallah kin kapayun kagiliran deui lamun tos dugi kan maksud urang ditingali jalan-jalan di nabor ke Bapak supaya jelas anu tos jelas semakin jelas nu can jelas beres jadi jelas rupina ieu pangaosan leresna semata taufik ti Gusti Allah mudah-mudahan sing aya mangpaatna khususkeun suung lepatna pun dan sunkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.